Para mitra kaum dangu wilujeng tepang deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng. Anu mana Mang Jaya sapara kanca nuju ngahanca carios nyambung judulna Talaga Hideung. Ye dongeng karya Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-23. Upami teu lepat para mitra dongeng parantos dugi kanalika sarmo tepang sareng hiji aki-aki nu aneh. Samalih eta aki-aki ngabogaan iteuk anu manehna. Janten iteuk teh para wargi sadaya dipibana ku eta aki-aki. Samalih aki-aki teh nancebkeun iteuk majarkeun teh cenah eta bakal kapimilih ku sarmo lamun geus kacabut. Ngan hanya ka sarmo teu bisa nyabut eta iteuk. Kitu cenah para mitranya. Mangga urang sami-sami Bandungan hanca dongeng ieu, mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileuksa dina bagian ka-23. Si sarmo ngan saukur colohok bengong sabadah aki-aki nyebutkeun. Yen cenah eta iteuk malamun geus kacabut berarti sarmo teh bisa ngumpulan ka uhi jeung ka kargi musuh-musuhna teh. Kumaha atuh para mitra aki-aki ningali sarmo olohok bengong teh. Montong heran jeung ulah leuwas geuleuh sarmo. Digeura ini. Da itu mah moal ngeut isuk jaga ninggeto lamun geus tepi kana milikna. Ieu itu bakal kapimilik deui kumaha? Beragam yang ulah paha kana kahayang kami disincila ka kukola sorangan. Oh, aku rin mamalinit. Samalang atuh bikin iteuk ieu aya nu menyabut. Si kalayar teh atuh lain enteng-enteng aja nepi ka iraha ge ieu teh ketungguan bari di akalan sangkan kacabut ku kuring. Sarmo teu daek ini. Sabab ngarasa melang sok sieun iteukna teu kapanggih deui. Nyatuna naon adeun bedegong mah tapi rasakeun ieu teh. Si tergos ngambek seak narajang bangun gemes. Atuh puguh sarmo reuwas, manehna rikat ngagiwar bari malik narajang. Tungtungna ger tarung rakot naker. Silih ponyok, silih cecek, silih badug, silih seret. Tapi sarmo teu kuat lila. Manehna eleh jajaten beak tanaga teu puguh. Tungtungna bruk rubuh, napas kerep, dada eungap. Beungeut pias bakat ku sieun jeung reuwas. Sarmo, mun sia hayang panjang umur gerajor ini ti dieu dodo. Isuk jaga hinggeto, mun sia geus boga ilmu cukup geura datang deui ka dieu sarta cabut iteuk sing beunang. Tak kitu amanat kami. Cacap nyarita kitu belesat si tergos lumpat. Sakilat geus jauh naker sarta teu katempo ka mana losna. Atuh puguh meningah hulang sarmo manehna ngarasa ripuh beak tanaga jeung beak harepan. Lila-lila kuniang hudang lalaunan tuluy muntang kana iteuk nu nancemkeun. Nehna saha manusia teh nya? Naon tujuan anak pang kitu peta teh? Nanu nya tade atawa goreng? Naon sababna iteuk aing ditancemkeun ku cara kieu ye? Sarmo teu boleh tumanya tapi teu aya nu ngajawab. Tapi kawan ci magrib sarmo ngahulang di dinya mikiran iteuk nu nancem dina lemah. Teu bisa dicabut kawas akaran. Sanggeus poek sarmo ngumpulkeun sesa tanaga terus nyoba-nyoba nyabut iteuk teh. Tapi tetep teu kacabut kalah kapeak tanaga teu puguh. Dek diuk napas ngahegak dada turun naik bangun deripu. Waduh, sakabina-bina teuing ye iteuk ye. Naon sababna dapat jadi kieu nya? Mangkana ieu teh pakarang andalan aing pamahanan Aki Salmawi. Nu sakitu nyaheunana ka aing. Kumaha lamun nanyakeun ye? Naon nu kudu diterangkeun nya? Buntu atuh kalakuan teh moal bisa nulungan Pakubu jeung Nyi Roro. Nyi hampura akang ye. Cek sarmo ngomong sorangan. Teka rasaeun cipanon marbai bijil biasa nama. Najan sedih sakumaha sedih oge tara nepi ka medal cimata. Tapi ayeuna pohara sedihna hirup teh asa teu aya gunana. Tungtungna sarmo tumarima kana nasib nu tumiba. Iteukna ditinggalkeun dirinya sabab rumasa teu sanggup nyabut. Ngan sarmo tarapti memeh ninggalkeun iteuk teh tempat eta dirumponan heula ku regang kai sangkan buni ulah kanyahoan ku jalma liang. Sagtuna heula lalampahan sarmo nu keur manggih kabingung ayeuna urang guar lalakon nu geus lila katuna. Nyatana paringa jeung Asmadi nu geus nyorang jalan nu beda.
masing-masing rek neangan deui guru pikeun nambahan ilmu panemu jampe pamake. Ijen ngadu jajaten can rengse lantaran can aya nu eleh jeung can aya nu meunang sarua gagah sakti. Urang caturkeun hiji-hiji para mitra sabab lumampah kira-kira sabulan dilana. Paringga anyog ka hiji gunung batu, loba guha jeung jungkrang anu gurawe, manehna aya niat rek tatapa. Susuganan aya ilham nu bisa ngabukakeun panon batin, pikeun nyiptakeun hiji ilmu anu dijaya. Sebenarnya cocok mun aing nepi-nepi di dieu yeuh. Lantaran jauh ka ditu jauh ka dieu, moal aya manusia sejen nu nyaho kana tempat ieu. Buat aing sorangan. Tapi guha mana nu pantas dipake nyepinya? Cek paringga bari lelempang dina batu nu taringul. Ngempuan guha nu aya di lamping gunung. Sup ka iji guha breng ribuan lalai badot barijir. Sora jangjang meningga guruh di barungku sora nu ricit mata keung. Hawa didinya bau hapeuh teu matak betah pikeun cicing. Paringga init deui neangan tempat nu sejen. Sarog ka hiji guha nu liang ngaleutik, tapi panjang mangrupa torowongan nu nobros gunung. Tapi di cirona teu aya tempat nu merenah keur tatapa, sarta loba cai nu nyakselakan ti luhur. Wah, lain tempat nu hade moal matak menang ilham yeuh. Sing rek neangan deui nu sejen, loba keneh guha mah. Paringga leumpang deui ngider neangan tempat nu cop jeung hatena. Akhirna sanggeus ngider sakuliah gunung manehna manggih hiji tempat nu merenah. Hiji guha disirah cai di payungan ku tangka caring. Nugeus janggotan daun gomplok nu yupuh dicicingan ku ratusan manuk mangrupa-rupa manuk. Paringga ngarasa merenah didinya, manehna nyepikeun diri neangan katengtreman batin. Sangkan jongjon nyiptakeun jurus-jurus nu mati, jeung neangan ilham tinu gaib nepikeun nambahan kasaktianana. Nu sanyana paringga lain tatapa kawas jalma baheula, manehna mah tetep merlukeun barang dahar, merlukeun mandi bersihan awak. Ngan sakabeh waktu ampir beak ku latihan. Nyiptakeun jurus-jurus nu sakira bakal mampu pikeun nandingan Asmadi. Atuh saja batik kitu manehna mineng mujasmedi, ngahijikeun rasa jeung pikiran sina musir ngahiji. Namahan kakuatan batin anu manglipet-lipet tinu enggeus-enggeus. Kitu pagawean paringga di eta guha. Lantaran manehna geus teu percaya ka guru nu biasa, sabab dianggapna geus teu aya nu sakti leuwih ti guruna nu enggeus-enggeus. Nu matak manehna milih jalan kitu, rek ngolah ilmu-ilmu nu geus aya, dicokot intisarina, terus dihijikeun kabeh mangrupa hiji kakuatan anyar nu tanpa tanding. Maksud jeung tujuan paringga butuh waktu tahun-tahun dilana. Sabab hayang meunangkeun hasil nu bener-bener sampurna, hayang aya ulah deui nu ngaluwihan, kitu kahayang paringga. Beda deui jeung tujuan Asmadi, para mitra, harita teh manehna mah can meunang putusan nu pasti. Nah rek tatapa atawa rek guguru deui. Asmadi masih keneh ngalalana ngider ka unggal tempat. Nanyakeun ka jalma-jalma nu geus loba pangalaman, susuganan aya guru anu pinter, aya pandita anu utama, aya nu bisa diguruan ku manehanana, guru nu linuhung. Bulan kahiji teu mawa hasil, bulan kaduanya kitu keneh ukur meakeun waktu jeung tanaga teu puguh. Meakeun bekal anu ngan saeutik deui. Tapi bubuhan jago ngora nu geus boga kakuatan kayakinan. Asmadi teu babari beak harepan, malah mah beuki dilaka-laka beuki sumanget nu akhirna timbul hiji kayakinan yen dina hiji mangsa mah manehna bakal tepung jeung hiji jalma nu elmuna geus luhur pisan. Dina bulan katilu Asmadi tepi ka daerah Sumedang Kaler. Lumampah di suku Gunung Tampomas nya tepung jeung hiji kolot nu keur ngadon jajan di warung sisi jalan. Asmadi harita ge keureureut ngadon mentang nginum ka tukang warung, da jajan mah geus teu boga duit. Kolot nu aya di dinya gorocok beuki-beuki ngomong, someah babari wawuh atuh Asmadi atoheun pisan. Sabab teu kagok tatanya, teu asa-asa ngabudalkeun maksudna. Sabada ngobrol ngaler ngidul kanu teu puguh, Asmadi tumanya. Punten Bapak, dugi teh daerah naon kasebatna teh? Oh, ieu asup bebengkong Tegalicin, daya lemur di dieu mah ujang. Ukur aya warung sisi jalan ngahajanya diakeun jalma-jalma nu sok lalar liwat. Upama balik ti Pamoroan, kawas urang we kieu, ujang tas ti Kaler, Bapak tas ti Kidul, eureun di warung ngadon jajan da kitu. Jawab eta jalma teu asa-asa, nyaritana bari pepetah. Upi Bapak saha jenengan sareng ti mana kawit? Oh, nu nyarebut mah Mang Ukim ka Bapak teh. Kabawa ku ngaran anak, malah di lembur mah nelahna teh Pak Ukim.
Ari Bapak asal mati narimang ngan mineng ulin kadayeuh ieu teh nyata nyiar muning ngan Bapak nu asli ngaran Obed Bapak teh kitu riwayat Bapak teh jang. Oh Pak Ukim nuhun atuh ditepangkeun sareng abdi. Ieu abdi pun Asmadi. Asmadi nyolong krong ngajak sasalaman gap ditampanan ku Pak Ukim. Nuhun jang. Kudu kitu ai jalema mah sabab urang teh najan misa lemur misa pasir ge. Sanyeuna mah tunggal hiji keneh turunan Nabi Adam. Jadi najan teu wawuh oge tetep we kasebut dulur. Nu teu bisa dipisah-pisah deui. Lainna Bapak rek nanya, ngarah panjang cumaritanya. Ngobrol bari ngaso di dieu. Di mana kawi teh? Pak Ukim beuki daria ngomongna resepeun pisan ka Asmadi. Ari kawit mah di Cilamping bawahan Sumedang Wetan, sami abdi ge di Lamping Pasir, di suku gunung, caket sareng leuweung Duang Liwung. Oh kitu, sarua jeung Bapak. Urang gunung Bapak ge. Lainna rek nanya ka Ujang, nah mulih di mana? Ada nepi bade angkat ka mana? Ah, teu puguh di jugjug abdi teh Pak. Margi anu di pilarian nanging teu acan kapendak. Nya ka mana we dugina abdi mah? Teu kantanan tujuan kitu tah. Hai. Nah milari naon Ujang teh? Cing caritakeun ka Bapak atuh. Susuganana bisa nulungan ku jalan mantuan mikir. Ulah asa-asa da Bapak mah teu aya niat goreng. Malah mah sok aya ngabantu Bapak teh. Ka para pamuda nu alus tujuan mah. Taina manggihan Ujang nu boga tujuan kitu. Nah aku mah kitu tujuan teh. Para mitra sadaya. Barang geus kitu mah teu loba catur. Derak-dak Asmadi nyaritakeun pamaksudanana. Nu netelakeun yen keur neangan guru anu linuhung, neangan pandita nu utama nu luhur elmu nu jembar ku pangabisa. Nu baru sadurung winarah cindak namah neangan nu gagah sakti mandraguna, maksud mah rek diguruan. Kitu. Wanjana teh rek usaha, rek neangan pakulian atau rek masantren. Tapi teu naon kitu ge jang Bapak mah moal rek ngahalang-halang kana boga niat. Nuhun ari aya kahayang kitu mah. Sabab Ujang teh meungpeung ora. Waktu nu berharga teh kudu digunakeun pisan pikeun ngulik pangarti, ngala pangabisa, nambahan duang jeung pengalaman. Ari ilmu rupa-rupa, ilmu hade jeung ilmu goreng, ilmu lahir jeung ilmu batin, kabeh ge aya di alam dunya. Kali milih we nurutkeun ka hayang urang. Bapak mah sok inget ka Bapak tajenatna pun biang. Nah kumaha kitu Bapak? Asmadi beuki kataji ku Pak Ukim. Ieu Jang. Neangan ilmu teh hukumna wajib. Wajib dimimiti gubrag ke alam dunya tug nepi ka liang kubur. Jadi nyiar ilmu panemu eueuh wates umur teu kasengker ku waktu. Sabab waktu anu pamungkas mah iwati lamun geus maot. Satungtung kumelenang keneh di alam dunya masih keneh kakeunaan ku kewajiban pikeun nyangan ilmu. Utamana ilmu nu hade jeung manfaat nu bisa kaala buahna di dunya rawuh di akhirat. Dina urusan ilmu urang dibere kabebasan pikeun ngulikna. Dibere kalaluasaan pikeun ngalana. Malah mah aya basa kieu, rek nyiar ilmu teh sok sanajan ka negeri Cina cenah. Artina urang teh ulah asa-asa mun rek nyiar ilmu najan ka mana wae meunang eta mah. Malah aya babasa nu kasar, ngulik ilmu najan ilmu nyopet ge meunang. Asal nyejang nya ilmu nyopetna ulah dipake nyopet, tapi kudu dipake keur newak copet. Tak kitu di antarana teh jang. Ku jembar-jembar nangeunaan ilmu mah kitu tah. Cek Pak Ukim bari nyerenge. Nyarita bari guyon tapi asa nyerep kadengena ku Asmadi. Bisa nambahan luang jeung pangalaman. Mun Bapak bikin namihan ka nyaho. Nanging di mana kinten-kintenan waya jalmi gagah teh. Upami Bapak uninga abdi pasihan terang atuh. Jadi gitu maksud Ujang teh. Sumuhun Pak. Ku Bapak di bejaan. Sabab Bapak sungsi ngadenge beja ti baturnya kitu dah. Ngeunaan jalma sakti di hiji tempat. Tapi Bapak sorangan ge can nyaho. Da kakar bejana wungkul. Eta jalma geus kolot umur hampir jejeg 100 tahun. Tapi jag-jag keneh sarta cangker. Digana bae kasipuh ku ilmu pangabruh, dilokat ku pangabisa meureun. Saha jenengan teh sareng di mana ayeuna Pak? Kelana sabar Jang. Ulah sok rusuh teuing bisi nyalahan. Sababna naon ge kudu tarapti. Ayeuna Bapak rek nanya, ari Ujang hayang gagah sakti ngarah naon? Iya pan tadi ge tos disebatkeun abdi gaduh musuh sakti. Kanggo ngungkulanana kedah guru deui tak kitu Pak. Oh nya kaharti ku Bapak ayeuna mah. Tapi kieu nya Jangnya, ilmu teh loba rupana mun salah milih jeung ngagunakeunana matak cilaka.
Ibarat hiji pakaran nu seukeut mun teu bisa ngagunakeunna bakal nyilakakeun ka urang sorangan. Ari Ujang geus mikir-mikir pikeun ngagunakeunna, geus ditimbang-timbang pikeun milihna, geus dibeuweung diutahkeun pikeun pikahareupeunna. Nah ilmu naon anu rek diteangan ku Ujang? Tujuan abdi mah mung hiji hayang namahan kagagahan pikeun ngelehkeun musuh, satuluyna bade digunakeun pikeun ngajaga diri sarta pikeun katentreman mangsa kahareupna. Alus? Hehe, alus tujuan teh. Kitu tujuan ilmu mah. Tapi kade salah ngagunakeunana jeung salah ngalarapkeunana. Sabab ilmu ge sok aya nu nyilakakeun. Lain ngajaga kana kasalamatan diri, tapi sok ngagubrakeun. Kurang-kurang ilmu nu ampuh. Ajian nu mati, tapi matak cilaka ka sararea. Boheur dirina, boheur nu sejen. Diri ibarat boga peso mun dicekel ku tukang ngasab, tantu manfaatna. Bisa ngabuktikeun parabot nu anyaman. Mun dicekel ku tukang cukur, manfaat ka batur, miara buuk sangkan sehat. Mun dicekel ku tukang todong, bakal nyilakakeun ka batur. Mun dicekel ku tukang jagal, matak nyilakakeun sato. Matak untung keur manusia. Tah ilmu ge kitu, gumantung kanu ngagunakeunana. Komat sing hade-hade. Ulah gagabah jeung lalabora yeuh bisi nyilakakeun kana diri pribadi. Cek Pak Ukim bari pepeta mere piwejang ka Asma. Sabada para mitra Pak Ukim nyarita Asmadi tuluy ngajawab. Abdi ge ngartos satur nuhun kana amanat ti bapa nu sakitu saena. Nanging di mana atuh jalmi gagah nu dimaksud ku bapa teh? Asmadi teh sabar hayang geura nyaho ka eta jalma. Oh, jenenganana. Rupi jenenganna majang Aki Juma. Ayana di daya luhur. Ceuk beja mah urut bundal senapati kerajaan Sumedang Larang cenah. Mangsa harita eta Aki Juma teh ngora keneh. Sedengkeun durunganana geus kolot. Tapi ari bener jeung deuna mah bapa teh teu nanggung ah. Deuna mah ceuk beja teh ge. Beja teh atuh sok teh ditambah dikurangan. Ngandina kagagahan jeung kasaktian, sigana moal misleuk jang. Cek Pak Ukim bangun reueus meni asa pangnyahoana we. Atuh plong hate Asmadi ngemplong, asa copong. Sabab teu bingung teuing ngan jadi handeueul. Hanas ngider kanu jauh ari pek mangih beja tinu deukeut. Sabab ti lembur manehna ka daya luhur teh moal meakeun waktu sapoe. Mun pisan bumi kitu mah Pak. Abdi teh bingah nu taya papadana asa dipasihan obor dina mangsa keur poekeun. Nanging abdi teh panasaran ha ilmu naon nu diagem ku Aki Juma teh. Sakantenan we terangkeun supados aya gambaran kanggo abdi. Oh, ceuk beja mah cenah. Aki Juma teh ngagem ajian-ajian sakti, ilmu-ilmu luhung, warisan ti dununganana. Sabab sahanteuna betang tu kasarepan ku dunungan sarta kaceretan kasakti. Nganu kasohorna mah Aki Juma. Boga aji nu kasebut weduk banyu. Hiji ajian nu mati jeung kasohor. Sabab teu aya bandinganana. Buktina nu ngagem eta ilmu tara eleh hingga pangperangan. Tara aya nu sanggup ngarubuhkeun. Sabab mun dirina dikadek, tapakna liput deui saharita. Diri ibarat urang ngadek cai di balong. Najan sapat ge weuh tapakan. Tah hiji ilmu anu kacidas masyhurna. Padami kahayang ku jago mangsa kiwari. Atuh sajabana ti kitu pikeun ngarubuhkeun musuh aya di ajian sejen nu lain saeutik rupana sarta rata-rata sakti jeung mati. Pokona malah mun Ujang geus tepung jeung Aki Juma pek tanyakeun nah ilmu naon nu diagem ku anjeunna tangtu dibejakeun sarta bakal ngawiridkeun ka Ujang. Kabita abdi teh pa hayang buru-buru ngibana eta ajian. Nanging abdi teh panasaran keneh ilmu-ilmu naon deui nu aya di Aki Juma teh. Seueur pokona mah jang lah. Di antara beduk banyu, guntur madu, gelap ngampar, wincuk bumi, runtag jagat, ombak sagara, pupul bayu. Nah, untuk jeung sajabana lah. Loba juga nama disebutan hiji-hiji moal kasebut. Itu cek beja teh. Tapi duka teuing hari bener jeung teu nama. Bapa mah naon teh? Teu nyaho da bapa sorangan ge can ngabuktikeun. Nu leuwih hade mah atuh datanganna ku Ujang sorangan. Langsung tanyakeun ka jenisna. Da yakin atuh ari ku asakten mah lain lalabora. Can aya tadinganana. Ujang rek ditu juk-juk ka belah kidul. Jalan aya dua. Rek nanyak tiga neas bisa. Rek ti bosok ka balisuk bisa. Dia Ujang mah dia nama leuwih apa ari jalan mah nya. Leres pa abdi ge terang ka daya luhur mah. Da saleres nama abdi teh lembur abdi ge palih wetaneunana. Teu tebih paling ge setengah dinten di perjalanan. Kitu ge mun leumpang salse.
Nuhun paham dibuat ujung juga ni anu pasti. Wangi derkan tepugu. Permios adu abi mah sejamiang. Cek Asmadi bari jung nangtung. Geus hayang init kanu dituju. Dobral atuh sing salamat jeung hasil maksudnya. Mulujang geus jadi jalma gagah, buru-buru tepungan bapaknya. Hayang kaanyangan we, sarta rek mulungan luang na we sediketikeun lumayan. Pak Ukim ngajak sasalaman. Gap ku Asmadi di tampanan bari nyarita. Mangga Pak. Abdi tangtos bade ngahaja nepangan ka bapa. Sanggeus tarap timah bra Asmadi nian. Ngajugjug kadaya luhur sakumaha panuduhan Pak Ukim. Hati Asmadi ngarasa regret lantaran ayeuna mah geus puguh tujuan. Teu honcewang teuing jiga nu geus-geus. Wah, sigana ieu nu baris ngawaris ilmu-ilmu kagagahan ka aing teh. Sabab memang ieu nu diteangan ku aing. Tangtu ayeuna mah tujuan teh bakal hasil. Si Paringga tangtu bakal talu ka aing. Rasakeun ieu pangawasa aing Paringga nu baris ngalumpuhkeun sakabeh ilmu sia deuleu sajeroning leumpang teh. Hati Asmadi teu boleh galecok sagala dicaritakeun. Di sawang, di papantos, di reka-reka nu akhirna timbul rasa ujub jeung ria. Boga rasa yen dirina bakal unggul, bakal hasil nyelehkeun Paringga. Hal ieu teh balukar tina anteng ngalamun jauh teuing sawanganana. Gancangna carita parawargi, Asmadi geus tepi ka lembur nu dijungjung. Di sisi jalan aya warung kaparengan loba jalma nu rek jarah ka makam. Asmadi palhak polohok teu puguh manehna can nyaho naha di mana atuh aki Juma teh. Akhirna reg eureun tuluy larat reret neangan tempat nu merna keur eureun. Akhirna gek diuk dina batu handapeun tangkal nangka. Alah poe naon ieu teh nya mun loba jalma kieu rek jarah kitu atawa rek kamarana nya. Hati Asmadi tumanya. Tapi teu meunang jawaban da puguh ukur dina hate. Ret katebeh kidul breh aya hiji sepuh anu mawa parupuyan. Dijingjing kuleungeun kenca leumpang husu dituturkeun ku jalma asa abrulan ngajugjug ka makam. Nya bener rek jarah meureun. Tapi ari aing kudu ka mana ayeuna ye nah di mana bumi aki Juma teh nya? Keunah rek ditanyakeun ka tukang warung tetangtu bakal nyahoeun ari ka jalma sohor mah. Asmadi cengkat. Memeh init babatek heula sorat tulang teh meuni pating peletok. Geus kitu gandeang nguruk ka warung sanggeus tapi tuluy diuk dina bangku. Panon melong ka tukang warung nu keur riweuh ngaladangan. Akhirna aya reureuhna gek diuk dina bangku bari ngarahu. Asmadi buru-buru ngadeuketan pok nanya bari rengkuh hormat. Punten ceu bade tumaros dupi aki Juma teh palih mana nya? Aki Juma palih ditu jang tu di tungtung lemur palih wetan. Di sisi kebon kawung terase papai jalan ieu. Engke oge moal burung ka penak upami kirang jelas mana roskeun we di palih ditunya. Tukang warung nunjuk ka tebeh wetan, ari Asmadi bungaheun pisan. Atuh nuhun ceuceu permios atuh. Mangga wilujeng angkat jang. Asmadi ngagedig leumpang muru ka wetan. Hatena beuki teu sabar hayang buru-buru tepung jeung aki Juma. Nu dianggap gagah sakti akhirna mah tepi kanu dijugjug. Breh nempo imah leutik nu mencal. Aya di sisi kebon diriung ku tangkal kawung. Laneuheunana aya balong leutik cai tina pancuran nu ngagolontor herang pika bitaeu. Sajongjongan ma Asmadi ngajanteng di pakarangan can wani uluk salam. Kalah kaanteng neuteub lauk emas nu pating gareboy di balong. Di alit-alit ku jaer jeung lauk emas laleutik. Belah kidul kadenge sora nu nutu. Pating teletruk ka matak waas. Dilaneuh kadenge sora manuk meuni recet cangkurileung parebut harenong peuting. Wah, si hawa gunung meuni seger, sora manuk meuni halimpu, alam endah jeung pamandangan asli, nimbulkeun katentreman kana hate. Alah, mababagja kana awak, muga-mugahan we, muga-mugahan ku tepungna jeung aki Juma hate aing leuwih tetep. Ilmu kadijayaan leuwih tambah, nu baris mawa kana kebagjaan dunia rabuh akhirat. Cek Asmadi dina hatena. Tuluy ngusap beungeut bari negerkeun hate nu masih keneh panas. Kapanasan ku rupa-rupa kahayang jeung tujuan. Da Asmadi asa pinuh, dada Asmadi asa pinuh kapinuhan ku hawa nafsu. Nu hayang nalukeun Paringga sarta pinuh ku nafsu hayang mibana urusan dinya. Urusan dunya. Hayang mibana urusan dunya. Nu aya patula patalina jeung nyipuja kahayang ngungkulan rasa, nafsu ngungkulan pangarti.
akibatna tega patelak jeung sobat kajing pejah dada tibatan dilaksana paniatan. Ieu nimulkeun tujuan nu ngadatangkeun bahaya gede. Bahaya keur dirina jeung bahaya keur anu lian. Cacakan mun teu sarua gagah mah antara Paringga jeung Asmadi. Baris jadi satru kabuyutan. Sabab salah saurang baris eleh nyanang wiwirang. Ngabuahkeun pacengkadan nya hal ieu pisan anu ngadorong hati Asmadi pikeun neangan guru nu luhung pandita. Ayeuna mamsan utama pikeun nepungan pigurueun. Muga-muga we Aki Juma sing luntur manahna keur sanampi ka diri aing pikeun dijadikeun murid anjeunna. Bagiakeun ieu kuringki murid anyar ti Tatar Cilampin garentes hate Asmadi. Dibarengan kulengkah nu pasti ngadeuketan golodog imah Aki Juma. Kaayaan di dinya raresik pikabetaheun najan imah leutik oge hegara jeung bararesi. Sanggeus tepi ka hareupeun imah reg eureun. Jajantung ngadak-ngadak ratu galakon anu geus kasorang dumadakan naremongan. Pating kolebat ngaganggu kana pikiranana. Tapi Asmadi geus buleud kayakinan rek guguru ka Aki Juma pikeun ngaronjatkeun pangaweruh, namahan kagagahan jeung kasaktian. Sampurasun, uluk salam sora alon tapi atra kadeng. Hanya ka teu aya nu nemalan. Imah tetap simpe panto teu aya nu muka kawas nama pribumi keur init-initan. Ka kebon atawa ka huma, Asmadi uruk salam sakali deui, tapi tetep teu aya nu nemalan. Mitra kaum dangu, keur ngajanteng kitu lar aya hiji jalma nu ngaliwat ka hareupeun imah. Barang ret kasemah eta jalma teh ngadeuketan, sanggeus tepi nanya bari rengku. Bade ka saha jang? Pokna bari netep kawas nu hayang sidik kana rupa Asmadi. Ari Asmadi ngarenya greuwas tuluy ngareret. Oh, manawi teh saha ieu mang bade nepangan Aki Juma? Nanging teu araya geuning na ka mananya. Oh, bade ka Aki Juma. Antos sekedap atuh anjeun teh nuju ieu nganteur anu jarah ka makam. Moal lagi sumping geura. Terus ti enjing angkatna teh ke dupi ujang bade jarah deui. Eta jalma malisna. Itu mang dipinu di darahan teh makam saha? Makam Mbah Jaya Perkasa. Di ditu makamna teh di poncrot gunung, malih mah sok seueur nu kulem di dinya. Sok aya nu kiat saminggu jang. Dupi Mbah Jaya Perkasa teh saha mang? Ari numutkeun saur sepuh mah anjeunna teh nuju jumenengna teh janten kapetengan Kangjeng Pangeran Gesan Ulun cenah. Janten Pabanggul Jurit, janten Badega Nu Satya, janten Pangiring Nu Satuhu, ulun kumaulas yang wengi. Tarakantun, eta we kapetengan teh. Eta teh sok disebat ke Mbah Sayang Hawu cenah nu kagungan rencang tilu nyatana Ki Nangganan, Ki Terong Peot sareng Ki Konang Hapa. Lah kitu riwayat nu katampi ku mang teh disepuh-sepuh. Ya we para mitra. Silsilah anyar ya. Asmadi unggut-unggutan. Maneh da beuki teteg hatena, beuki gede harepanana. Sabab samemehna kungsi ngadenge kana eta riwayat sarta ngadenge kana kagagahanana. Paroman Asmadi marah mai jalan sorangeun asa ngemplong ngabulunggung. Nuhun atuh mang, abdi mah bingah nguping kitu teh nanging abdi mah janten panasaran hoyong tumaros we nu langkung seueur. Naleres Mbah Sayang Hawu teh nuju jumenengna teh gagah sakti. Naleres aya keneh pangiringna nu masih keneh jumeneng. Oge naleres Aki Juma teh masih keneh pangiring anjeunna. Mugi kersama parin ye we katerangan ka abdi. Leres. Ketang leres rengkeun mah lah. Mang mah teh tanggal waler ujang. Nanging numutkeun wartos eta mah cenah leres pisan. Yen Aki Juma teh salah sawios pangiring nu masih keneh jumeneng. Rupina kagagahan sareng kasaktian Aki Juma moal lepat gangtos punjul tinulian. Margi da teu lepat atuh. Mbah Sayang Hawu teh nuju jumenengna teh kocapeun gagah sakti mandraguna. Kagungan ilmu beduk banyu nu kabentar. Long hati Asmadi beki copo. Lantaran beja tipa ukim jeung ti jalma nu ayeuna teu aya gesehna. Namahan harapan ka Asmadi anu keur neangan ilmu kagagahan jeung kadugalan. Komik itu mah abdi teh teu lepat alamat atuh margi tos lami milarian jalmi sapertos Aki Juma teh. Bade diguruan ilmuna, bade disuhunkeun kagagahanana. Nuhun mang nuhun pisan. Asmadi beki bumi. Dada kembung paroman bear marahman. Oh janten maksud ujang teh bade guguru ka Aki Juma.
Mang hoyong diajar kana rupi-rupi ilmu kagagahan sareng kadugalan. Kanggo namahan luang we sareng pengalaman. Jawab Asmadi teu asa-asa. Sabab memang kitu tujuanana. Usai atuh kitu oge. Tepangan we Ki Juma nu tangtos baris tiasa nungtur ujang kana eta tujuan. Mang mangiring ngaduakeun we mugi-mugi sing hasil nu dimaksad sing lancar sarta salamet. Oge mugi-mugi Aki Juma sing kersa ngawiridkeun ilmu ka ujang. Cek eta jalma dariana keur. Namahan sumanget kana hate Asmadi nu keur lapar ku ilmu kadugalan. Atuh nuhun mang abdi ge bingah aya nu ngiring ngarojong kana pamaniatan abdi. Dupi mawangsa jenengan sareng di mana linggi? Wah, ai mama wasta teh pun raup torompok mah eta di Palikulon. Nuhun atuh Mang Raup upami teu aya wagelan mah abdi ge hoyong nganyang ka bumi Mamang, hoyong ngobrol nu langkung panjang. Cek Asmadi, manehna asa boga kolot. Sabab asa dituduhan jalan ku jalma nu ngaku raup. Oh diantos jang lah, da mangga tara ka mana-mana sia moge. Alah, biasa tepang moal agap lah mun ka ditu teh. Permios jang mang bade ka sawah heula teh bade nempo cai di saat. Mangga wilujeng angkat mang hatur nuhun. Jalma nu ngaku ngaran Raup ngaleos ini. Ningki ngajugjug ka sawah dicecep ku Asmadi nepi ka ngilesna. Geus kitu mah Asmadi narik napas panjang. Gek diuk dina golodog bari nangeui gado. Panon melong ka balong, tapi sawangan kumalayang ka mana mendi. Nyipta-nyipta nu geus diwirid. Lamun kumaha lamun geus diwirid ilmu kagagahan ku Aki Juma. Pantosna bakal gagah kawas Embah Jaya Perkasa, bakal sakti kawas Embah Sayang Habu, lamunan ngawasa kana dirina. Ciptaan minuhan rasa, poho kana kaayaan diri nu sanyana, nyeh Asmadi seuri sorangan, tuluy cengkat bari ngeupeulkeun peureuh. Bari enggak rasakeun wawales ti aing deui. Andika moal kuat ngaladenan pangawas aing, nu geus ngabogaan ilmu weduk banyu. Bisa naon si anjing bari enggak? Yo adukeun jeung aing ya, jeung ilmu aing. Cepet pereup. Katuh diadukeun jeung jampalingeun kencang. Naon ujang banyu? Cek hiji sora ti tukang. Kebeg Asmadi ngarenyag bakat kureuwa. Ret ka tukang breh aya aki-aki keur seun. Panon melong ka Asmadi. Eta aki-aki papakean sederhana tapi bersih. Diitik hoe nu tungtungan nyengkluk, geus terang bakat kumineng dipake. Asmadi samar polah manehna nangtung tuluy rengkuh hormat ka aki-aki. Wilujeng sumping aki, hapunten abdi teh kumawantun diuk dina golodog kagungan aki. Muna, margi tos lami ngantosan. Cek Asmadi kawas nu geus ngarasa yakin yen eta teh Aki Juma nu rek didatangan ku manehanana. Sedengkeun aki-aki teh nyerengeh bari ungut-ungutan pok nanya. Teu naon ujang didiukeun mah moal sia. Teh dupi ujang teh saha jenengan teh bade ka mana ajeuna pi mugi ti mana. Pemili percandan mah abdi teh pun Asmadi ti Cilamping ki. Ngajak ka dieu teh sajadumuh geus we ka Aki manawi ka Campi. Reka Aki. Jadi reka Aki? Sumungki. Nalikan salurumpaheun ka Aki maju. Ka imah nu sakieu bututna. Tapi aya naon atuh ujang teh meuni asa leuwas teuing Aki teh. Punten Aki teh telepet sabab teu acan terang ka ujang. Yo, sekedar leuwas-leuwas ki margi abdi teh teu ngabantuan pikareuwaseun sarta moal ngarepotkeun. Dan sejangan yang we nyengakeun silaturahmi hoyong tepang sareng sepuh. Oh, nyanuhun atuh adi kitu mah. Hayu atuh ka jero ujang. Cek Aki Juma bari tuluy mukakeun panto. Nu tetela teh dikunci. Sup Aki Juma ka jero dituturkeun ku Asmadi. Nangis aya di tengah imah gek diuk dina sama. Asmadi sila mendeko sopanaker sabab hayang ditarima jadi murid. Sedengkeun Aki Juma teu buru-buru nyang hareupan semi. Kalah kaleos kapawon teu kungsi dina geus balik deui. Bari mawa poci jeung batok sok ditunda hareupeun Asmadi bari nyarita. Aki teh di dieu teh sorangan teu boga anak jeung teu boga incu. Wayahna Aki mah teu bisa ngaku jeung ngahormat ka semahnya. Cai oge cai herang dina batok. Sok atuh ujang aya heula bilihana ang. Geus Aki Juma diuk ngajemprak sila ipis tumaninah naker. Waktuna teh Prawitra.